salah atuh. Jadi di dia teu aya vaksin? Aya di puskesmas. Alah. Si Alah, eta, geus ngadeput wae. Hadir sia. Hah? Sokom. Nah, Kang, tulungan Kang. Gangguan ya, ayo ya. Kang. Sokom turunan. Aduh, kalah-kalah. Yeuh, abi teh badi ngangker sembako. Ada mamana sinilem lah. Sok bea sakarung ya, Cek. Terus minyak. Pokoknya mah sembako segala aya apa namanya? Anu paling enak mah. Si Akang. Oh, enggak biasa. Kang. Ini buruk Kang. Itu biasa. Hari mana nyai loba-loba teh keur Nah, urang mamana sinilem. mana sih film aduh astagfirullahaladzim amai Ade, gelap ya tuh ampun dah lah segala di angkutan Tuh minyak Kang bro. ya mikir naon sih gak anak kos wae aja bener-bener Asia nyai dinemen pisan aduh astagfirullahaladzim Beliin Kang. aduh ini segala ini mah dasar oh hari worker mana di aing kayak heula tuh kita mau dininja lah Tuh, kuring mah menang sembako. Ih, tinggal boga beas, Cek. Minyak, tuh, mie, segala aya. Ece mah teh daek divaksin, tuh udah salakina jadi teu meunang bantuan. Ih, watir teuingan. Kang, buru Kang, asupkeun ka imah. Sinilem bising hayangeun Kang. Buru. Sinilem bising hayangeun. buru nilam tuh bansos Mie, tah sadus. Beas sakarung, jaba aya minyak tuh, tingali. Mantakna salah kita kudu daek divaksin meh meunang bansos. Kang buru ampihan loba, nya loba tuh. Kang buru ampihan sinilem bising hayangeun lah. Ya kumaha carana yang menang bantuan Yang kudu divaksin salakina. Buru Kang angkat, buru Kang. Kang, ya menang balanja meureun. bantuan, ya bantuan kudu daek divaksin mantakna. Buru Kang, sini lemah teh kabagean Kang. Salakina molor wae. Kang, tuh tinggal di Cikoko mah menang bantuan. Tadi beas sakarung mie. Udah atuh sama molor wae jadi salaki teh uka hayang. Tinggal itu preman-preman di si ence mah. Hai maneh? Ka Bogor teh geuwat buru. Aing mah katinggalin di wae atuh.
batur mau unggal tahu unggal bulan teh menang bantuan. Aing teu ka bantuan wae salaki teh molor wae aing mah. Peudieu pagawean pisan aing ah. Teh udang moal. Itu batur geus barang bantuan urang irah menang bantuan ha. Aing ge teh pare boga salaki molor wae mah ha. So, emangnya teh aing teh teu bisa pas lalaki berenang ha. Marukan kerja molor we sapopoe teh gaweana naon atuh hah sia ayo sia itu batuk tinggali Ayo naon atuh sia teh. udah salaki teh molor wae hah tadi geus dibudangkeun ku aing tadi teh cicing wae api-api teu ngadenge ayeuna ku aing ieu Aya teh bari naon atuh. Itu. Capek lah. mana yang geus divaksin acan divaksin heula ame menang bantuan ciku koma tadi aing di panasna ngaluar-luarkeun beak sakarung naon emi sarus teh Bantuan di mana nya? itu di Pak RW itu Aing kudu heula sieun aing mah. divaksin heula ame menangkeun bae tong sieun-sieun aing mah Sieun, unggal peuting divaksin. aing divaksin wae ku sia tengah peuting di hudang-hudang Yang sia divaksin aing sare deui eta mah. divaksin Bung. mana teh ame menang bantuan itu geuningan beas urang geus Bung. eueuh Amai atuh di aing sieun divaksin teh. salaki teh Ka mana? bantuan heula itu urang cek kami menang bantuan apa menang tadi hayu 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 Naon ieu teh? urang divaksin heula sia Bung, aing kasihan. Sieun aing ah. Namanya divaksin segala. Itu aing kecil. kamana lu lupa si eta salaki teh kamana salaki teh ha wah nyumput di jero tank bensin aing mah ha Kalau eueuh di Kang. Kemana? Ah, jelema teh. Ah, geuningan. Sendang lah bulan. Aduh. Ah, sia. Kok lagi? Oh, dan eta. Ayo. Sia. Kuya. Rojok. Rojok. Sian. Turun moal. Ayo divaksin. Turun. Sok terang aku. Kudu divaksin ame sehat ame lintuh. Ayo, sia. Vaksin, bro. Turun. Ku pamajikan teh Heula, tadi atuh, bener heula, bener heula. teh. Turun, sia. Mau jadi divaksin aing mah. Aduh. Ini enggak Pak. Ayo rabi karasan ini. Capek. Mangga. Mungkin nu pami aya nu wilarian ulah disebutkeun abdi di dieu nya. Nya moal cenah ke nyumput nya. Aing kadieu tadi mah ningali mah. Kaburna. Mau eta masjid belok kiri eta naik deui aing ka rumah. Ya rambutan mere abu ke kiri. Rambutan dia pantung ya. Kurang ente rambutan heula ah capek aing. Nya mangga. Mangga. Kang nyuwunkeun rambutan ya. Nya mangga sok nya lah. Nah, Ieu mah icaleun nya. nya wiyo sok kamu tuangeun mah mangga. Iya. Nah, ieu mendak mah ieu nu beureum. Aduh ngasaan Kang. Ah, Eta we urang. oh iya. Ieu mah si beuketan lah. Sok atuh. Nah. Capek aing. Ieu lah. Lah salaki kurang ajar eta mun kita divaksin menang bantuan aing turun. Kang sabaraha ieu ngabajong teh aralus kieu rambutan teh. Teh 2 juta. 2 jutaan resep tinggal ngajualan sabaraha ieu teh. Sagadana teh 70 ya teh, Cok. Oh. Duh, no aing bajongkeun wae kitu boga rambutan 2 hektar teh lah. Daripada beak kulalai. Sama beak kabeh, Cok. Gerak Kang ari di sarung eta saha Ibu? Geula. Aing asa kenal sorana. Kenal. Da pemajikan mah nyalahan salah salaki ini rek di kumaha oge. Heeh. Ya. Dasar on pohon. Puasa. Ayo sia. Bapak Ayo sia. Ayo vaksin. Angkat punah. Aduh.
Riweuh bisa. Iya lain Kang gitu vaksin teh. Siga mah cobaan lah. Udah di Jabong mah udah dokter ini dia lain. Si lepas deui wae aing. Sahabat tahu angkat aku aing lupa we. Bisa kabur lah. Jika nulung lumpuh wae aing. Iya saha ini si Kokom bisa kenal di dia mana? Arek perawatan Kang. Kan itu dokter terkenal, dokter Gilang anu di Jabung teh pangsae teh Kang. Bari perawatan. Namanya perawatan naon tak kumis kurun. glowing atuh. Temen jambeja ka dia teh jual di dieu. Ya nya atuh da rahasia anu geus abdi mah. Aya we dokter na ieu. Aya. Ayo masuk. Bawa sia. Aduh, nah, ayeuna masalah ki aing dibawa ka dieu yeuh. Main menang bantuan teh kuasa mah. Ka dokter langsung buru. Dokter Gilang mana ieu teh? Aya teh? Aya, karena kalau aya naon ida selari ieu. Iya, apa nih teh? Gaduh caroge abdi teh. Mending hese pisan batu tos diparaksin naon. Tah bakal ada santai teh ieu menang bantosan cenah naon teh beasa karung emi sadusna. Ieu meuni aya naon teh bantos pisan cicing we di bumi. Aing teh sia teh vaksin teh atuh sia. Heuh apan ame menang bantuan Kang kawas batur urang tara menang bantuan unggal bulan Aya tunjun urang mah sawah Terus warga. ka dokter Gilang kumaha divaksin teh? Vaksin teh kumaha aing mah apa ya, Dok? Hah, ini divaksin tadi dia mah aya lagi pemeriksaan umum, aya suntik vitamin C, suntik whitening, sareng iya konsul wajah. Oh, gitu. Atuh sia salah atuh. Jadi di dieu teu aya vaksin? Teu aya di puskesmas. Alah. Si Alah, eta, Dewa. geus ngadeku deui wae. Kan dieu sia. Hah? Kokom. Nah, sia Kang, tulungan Kang. Gangguan nih aing naon ya. Kang. Kokom bro, naon sih? Kokom. Iya, biang keladina teh yeuh. Ayo lah, kelan. Iya, aduh, angkat. Ya dok, orang suntik mati we dok. Mati we Dok lah sekalian lah. Aduh. Sok, ayo gerak. Ayo. Ayo siap. Ayo. Ayo. Mereka mana sih lompatan? Aduh. Tinggali heula warga Jabong beuing teh nyarahon bahwa di dieu teh aya Aya naon tah? dokter. Dokter naon sih? Eta dokter perawatan tah ieu yeuh. Praktek Dokterna dokter Gilang namina ayana di Jabong Kaler nya. Tah ieu pemeriksaanna sebutkeun naon wae cigeureun geus teu kebaca. Pemeriksaan ada aya pemeriksaan umum anak-anak dan dewasa tak aya suntik KB cek gula darah cek kolesterol sareng cek urat asam Cek asam urat, nebulizer, terapi uap, kir dokter tah jelema anu sok geringan gawe di pabrik aya kir dokter di dieu sok mangga we sumping ka dieu nya yang khususna warga Jabong atanapi sak kabupaten. Sebutkan. tah kang ka ciwi-ciwi anu hoyong glowing siga abdi kantun ka dieu we tah aya suntik vitamin C, suntik vitamin, konsultasi wajah sareng kulit, infus whitening sareng infus kulit putih. Pokona mah ka dieu sadayana aya di dieu di dokter Gilang. Tah kontakna ka dieu pokona nya tong hilang. Hei, ayo balik. Entos, Guys, loba teuing praktekna tah aya tah jamna. Jamna ya. Oh, jamna ya. Jam.